Ieu masjid sakieu mentereng. Kadek abi mah aya ningali masjid hebat ieu teh sok ajrih tapi risih. Ajrihna bingah, reueus bangga. Ternyata umat Islam itu masih semangat untuk membangun tempat ibadah. Ngan risih, nah sok sieun semangatnya unggul. Dan ini jelas 1400 tahun silam Kangjeng Rasul kantos nyampaikan sayati ala ummati zamanun yatabahuna bil masajidi wala ya'murunaha illa qalila. Kelak bakal datang di umat kami nyieun masjid pa agreng-agreng, nyieun masjid pa mentereng-mentereng, pa mewah-mewah, pa megah-megah, tapi ngusian pa wegah. Bukti ayeuna eta teh. Abdi mah kanggo udah sering hampir setiap sonten angkat keluar ti bumi teh. Pamirada tebi angkat teh jam 5 ti bumi teh sakapun masuk ngalangsa. Sedih ningali masjid sakitu hebat, nah sakitu agreng menterengna. Ai ditingali teh teh kelebaadan Isa nu adan eta. Anu komat eta, nu ngimama eta, nu ngamakmum, anu ngadua, anu ngaminan ente kamarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun lajan ngajawab salam rumah tangina sing bagja. Daun salam daun kaliki ngajawab salam sing digarampilkeun milik rizki. Daun salam daun hampelas ngajawab salam nu gaduh sambetan tereh lunas. Bukti bedas. Ibu bapak salam saja bingarufikeun tahiyatul Islam. Salam oge kalabat doa nu fi hareuteusna tos pada mafhum sadaya. Assalamualaikum salamatan eta alaikum moga tetep keur aranjeun sadaya hoyong salamet sadayana. Menawi balar salam niatan ngadua sena faratu bikana mana malah mandar sapa kaosna ginuluran sadaya aya dina kawilujengan amin. Wiya salamna sawihan deui moal wakana leos melak abdi sisi leuweung di banjuran make cai bisi tadi aya keneh nu malaweung salamna wang cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah walhamdulillah alladzi asra bi'abdihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وكريمنا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هداة الأمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. فقلت رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali wa qala aidan man bana masjidan lillahi kamabhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil wa kilaki sa'ir Salli salata wa zaki malaka thumma sum wa kuf wa hujja wa jahidan nafatukramu teka hartos ieu nya Bu mah benten Allahna wa make bahasa dayeuh luhur we tumikar ti kusaririanya jeung salat jeung zakat jeung saum lakonan iktikaf jeung haji merangan musuhna pangleluhur kalbu kajembaran mana fuji nu utami dina ieu wanci utami dina ieu wengi dina raraga niat insyaallah sadayana sami nu kahiji uang sami ke niat sadayana maksad kalabul nu kadua uang samikeun heula niat sadaya maksad silatur nu katilu utamina sejami emut Isra Mi'raj Kangjeng uang sanggakeun ka Zat Maha Suci Allah Rabbul Izzati syukur dijanten ngawitan nyaur sami uang sanggakeun ka Zat Maha Luhur Allah Rabbul Ghafur lumana alhamdulillah mantana parantos maparina nikmat panjang umur bil khusus kasadaya dulur-dulur utamina nu aya di dayeuh luhur sok sanaos sapalihna tos aya nu rada nyeri tukur leres bah mudah-mudahan orang sadaya kenging nikmat jaga di alam kubur amin sholawat teriring salam mudah-mudahan sapakaosna dilimpah curahkeun dikocor golontorkeun ka Nabi Agung Rasul junjunan manusia terbaik sepanjang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala a'ni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salawat salam wa latraka sadaya kula wargina para sahabat tabi'in tabi'at dugi ka urang sadaya salakun janten umatna mudah-mudahan berkah mauskeun salawat salam di dunia sadaya nasing tambi-tambi barokah Allah amin teristimewa kelak di medan kiamat sadaya kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu ngautamikeun aosan salawat sinareng salam sanaos ti tadi parantos teras-terasan diaoskeun simkuring sami hoyong ngiring alak tabaruk wong sasarenang gumuruhkeun dilantunkeun salawat salam ka baginda Rasul wong jantenkeun wasilah ya Allah
ku salawat salam nu teras-terasan diawaskeun ku abdi sadaya ieu ngarupikeun salah sawias bentuk mahabbah kecintaan urang terhadap mantenna khususna sadaya masyarakat sadaya donatur nu parantos bertadhiyah nu parantos berkorban infak imma tanagi emutan terlebih harta bandana nu alim nu ageng kanggo tiasa terwujudna ieu bangunan nu mulia bukteusna masjid oge tiasa terlaksanana ieu acara pangaosan anu dikafar dina peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi sadayana tikawit yuswana rizqina kasabna ilmuna amalna rumah tanggina utamina iman sinareng Islamna ditambi saya sadaya hajatna nu sae monggo Allah mudah-mudahan ditambi-tambi barokah dunia rawuh akhirat amin ku berkah nama salawat sasarangan mangga salatullah salamullah ala taha rasulillah salam salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin nun Gusti Pangeran abdi kunyebatna Kangjeng Nabi pamugi maksad abdi hasil sadayana sami salatullah nun Gusti ieu jamaah muga doana ijabah amin pasihan rizki nu barokah ibadah nu istiqomah sareng tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng ka Madinah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana salam Allahumma fi Rajab wa
نسألك الإجابة بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Hadirin kiram, pemirsa pengatur waktu, fanata acara hormatul syukuri, sahibul wilayah, pangagum papayung lembur, sasaka desa, salaku ais panampi sadaya warga. Alhamdulillah dina kesempatan wong hidup berbahagia ayeuna tiasa diluhurkan ku pangarsa Bapak Kepala Desa ditambi sadaya junjang karawatna sami sadaya hormatin singkuri kalayan nyangakeun silaturahmi kasadayana bil khusus sahibul fadilah hadratul mukarramin wal muhtaramin para alim ulama para kiai para ajengan para ustaz ustazah guru-guru majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh agama terkemuka sadaya mau sangat-sangat disyukuri dihormat kalayan kita dan doana wangsami juga doa mudah-mudahan sadaya aparatur pemerintah nu aya di desa ditambi sadaya para ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz ustadzahna mudah-mudahan sing ditambi kemuliaan dunia rawuh akhirat amin tambi manfaat barokah ilmu amin tapi istiqomah dina ngabina urang salaku umat sinaran jamaah amin. Segenap jajaran panitia peringatan hari besar Islam nu dikafar dina dagat ayeuna ku peringatan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi mana beliau sadayana berkeluh kesah peras keringat banting tulang jauh-jauh hari di kadangan ayeuna masih sibuk mudah-mudahan lelah nasing jantan lillah oge jantan berkah. Ibu bapak sepuh miwah anom kaula muda mudi oge sadaya orang kali nu puji syukuring dibanggakeun langkung pipayun teu aya basa langkung utama dina dangat nu ayeuna insyaallah janten doa iwal tisega tahmid alhamdulillah terlepas dina limpahan karunia kucuran nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dina danget nu ayeuna urang sadaya tiasa ngalangkahkeun dua dampal sampean lepatkeun dua dampal panangan pateuteung pangeunteun bahkan patarima dampal panangan tentuna dengan azam oge niat anu sakitu mulyana mudah-mudahan kempel ngariung urang sadaya danget ayeuna hiji sing dicatat dina raraga syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kedua kempel ngariung urang sadaya danget ayeuna mudah-mudahan janten asbab tambih-tambihna hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala sadayana dibukakeun ku Allah kana geresan ilmu bermanfaat aya dina gagampilan utamina berkah kempel ngariung urang sadaya danget ayeuna mudah-mudahan kelak di medan kiamah abdi sadaya ku Allah ditepangkeun deui dikempelkeun deui kalayan safafosna aya dina rahmat ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ibu bapak mengingat menimbang waktu tos cekap wengi abdi moal kantos panjang lebar bilih kirang aluk-aluk papalaku idam ka pangarsa Bapak Kepala Desa kudu miwaktos tos cekap wengi jam 10 kirang 20 menit dinu abdi sok emut kana sisindiran ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus atau siap sadayana siap naos sadayana nyaranak buku nyanak pulpen nyanak cepil siap cepilna uang tesela ya 4 menit manya sing tengah tinggal ika dia syahadatna dikuatan tolab ilmu maca Quran syahadatna dikuatan tolab ilmu maca Quran yuk sarang syahadatna dikuatan tolab ilmu maca Quran syahadatna dikuatan tolab ilmu maca Quran cebi abdi nanti payun ibu bapak pangeraskeun sing kompaknya syahadatna
balik deui opatan jijing wae teh kaci syahadatna di tolab ilmu syahadatna tolab ilmu tambihan deui sing tengah loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung yo sareng loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung wahijikeun sing tengah tubikeun syahadatna dikuatan tolab ilmu maca Quran loba zikir ka pangeran ngalawan nafsu hafal insya abdi penasaran hoyong uping swanten ibu-ibu wungkul siap bu nu di payun nu di pinggir nu di pengker sina kompak ibu-ibu wungkul ibu-ibu mawios rada tebih rada anggang biasana swantena kompak semarak tepat. Yuk kita survei bareng-bareng kupingkeun Pak Cicing bapak-bapak ibu-ibu wungkul kompak syahadatna diku tolab ilmu maca loba zikir ngalawan nafsu Masya Allah alhamdulillah benten 100 bapak-bapak wani wis wani rakunya sorak hari kurang nyebah tanaga gede kurang piraku eleku ilmu Buddha yuk Cicing cangkuping kedunya sorak salat ibu Cicing yuk bapak-bapak wungkul nu di pengker nu di payun di pinggir nu di masjid nu di luar sadayana bapak-bapak wungkul kompak syahadatna diku tolab ilmu maca loba zikir ngalawan nafsu jeung halus teh sakieu punten 150 baru 50 aja abdi mantuan alhamdulillah hafal sadaya insya aya nu wantun ka payun sok mun aya nu wantun ka payun ibu-ibu tapi ibu-ibu cepeng mik mun lancar aya buru 100.000 ti pakubuk lima keceplosan Pak yuk tapi sarang-sarang terakhir sarang sadayana syahadatna dikuatan tolab ilmu maca loba zikir ngalawan nafsu jeung setan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana amin ya rabbal hiji niatan tolabul dua niatan silatur nu katilu sejami emut Isra Mi'raj Kangjeng pernah sering nelaah ayat salah sawios pidauh Kangjeng Rasul nu diriwayatkeun ti Siti Aisyah manim taqalla liya ta'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa sajal minutia sangalangkahkeun dua dampal sampeyan nyepatkeun dua dampal panangan sejak angkat ka majelis ilmu
maka ku Allah bakal dihampura sadaya geus salitna sate acan ngalangkahkeun dua dampal sampeana. Amin. Aya namun urang ngandel-ngandel radang istighfar hayang ngeunang hampura Allah, istighfar nu mana? Apan urang mah lisan ngungkul maca istighfar hate mah ka mana boa? Daras teu? Aya namun urang ngandelkeun ladang sedekah meunang hampura Allah, sedekah nu mana? Apan sedekahna ge sesa? Daras teu? Cik sedekah urang seuhangna apa butitina? So, jujur, tenang. Baik, dah jam dulu mah karapati beda jauh yang orang tiga herang mah. Bu, nasaku ke 100.000 aya, suhangna 50.000 oge, aya 20.000 ge, nu 10.000 oge, nganu 2.000 oge. Jujur nulu dengan sosoranganan asup kana kotak amal nu sakumaha jara badamin aja kurang raja jeung dulur al-akur ki sehangna apa butitina aya namun ibu tas hajat aya kueh leuwihan nu dibagikeun ka tatangga cik nu utuh keneh apa susah sabubak bubuk putipina aya dulur di Jakarta bahasana teh minta kenang-kenangan hayang dibere baju cik nu dibikeun nu butuh keneh aya merekan apa urut make putipina Pak jir suara eueuh euy Pak lajeng aya yang sieuna Pak Pak daraman araya keneh ieu teh teraskeun sakmana sih raosnya bari nyangunjar bari dengklang sambil ngopi sambil nyesep aya mamang sok atur nuhun Kang Iri ieu teh aja menang pesen cek abdi teh wios kopi hideung we nu kapayungkeunna kitu nya salaresna pada susu ki aya mung abdi emut ka Pun Bojo sur Pun Bojo teh aang aing ngopi hideung mah di mana wae ge bebas mung nyusu mah wajahna di bumi cenah Sur Pun Bojo teh kitu pakumatak abdi mahapunten panitia beli susu mah teh diarot emut ka Pun Bojo kitu Sur Pun Bojo teh wayahna ai nyusu mah di bumi wae ai ngopi hideung mah mangga alhamdulillah Pak cik jujur ai ibadah urang sehangna apa butitina oke kita survei ai salat nu sae awal waktu apa akhir waktu ai urang dieu aya keneh nu salat lohor 1:30 aya keneh urang dayeuh luhur nu salat asar 4:30 putipina cik ayeuna tepan nu sae di masjid berjamaah atanapi di bumi aya keneh urang dayeuh luhur nu maghrib isya subuh lohor asar di imah keneh putipina halo rumaos Allahu akbar cik aing ngaran Bu Titi jeung seuhang di dieu identikna kana cau apa kana alpukat oh sarua berarti jong-jong ai sarua ai seuhang jeung Bu Titi sami tah henteu tuh suhang nama badaknya heran lucir amis pantes lagi disodorkeun ka payeuneun Pakuwu pami aya nya bahan geun kamu balik biasana ke suhang duka ieu dieu mangan ai di nu saneswa sok dibahanan we teh duka ieu dieu mah terang tos tenang beul jadi bedanya seuhangna jeung Bu Titina ai urang mah buruh ti Allah hoyong seuhangna ai ibadah Bu Titi kitu tinggal ka dieu urang dayeuh luhur tong leutik hate kajen nepi ka ayeuna ibadah urang karek semet direken Bu Titina nu penting mun diibaratkeun kana cau
butiti cau kajen letik kajen petot kajen merengkel kajen kesep nu penting butiti cau ulah wakalesot tina turuyan cau payu dijual ke bandar payu dijual ke Tanggula dengan catatan butiti cau ulah wakalesot tina turuyan cau nguruskeun cau jadi nana atuh jauh melamelu itu aya kan nana di dia aya kapunten akang ngabdi teu maksa ngabesen akang ibu-ibu we latah tina cau kana nana doakeunnya mudah-mudahan kang nana sing panjang yuswana sehat salirana jembar milik rezekina saroleh solihah pala putrana karunya sabab nana disebut kusadayana meningkang nana pada ngaduakeunnya alhamdulillah kan kitu hungkul resikona lamun jalma laku alus sok di absen disebut kealusan hiji sabalikna lamun jalma laku goreng sok karembet dibawa ka gorengan dua padahal disebut teuing da geus puguh ieu eta mah kalakuan jeung sing sadar di urang ge laku lampah eta teh aya dua kari tanggung jawab masing-masing tas rajaban ayeuna sing bisa ngalaksanakeun perubahan kami sabaraha der teh Pak RT nya Kang RT ngabonceng bojona ibu-ibu niriwo dulu siap dira euy dulu siap dira RT siap mamawa awewe ye apa eta mah pamajikan RT dia mah pamajikan RT jadi pamajikan amit aja dia disebut penyakit kronis teh geus hese ngubaran penyakit mana deui tos dina hartos kieu Bapak punten kajen nepi ka ayeuna ibadah urang karek direken butitikna amal urang masih direken butitikna sedekah urang masih kategorina butitina tetapi lamun dina cau tadi butiti cau ulah wakalesot tina turuyan cau payu dijual ke bandar payu dijual ke Tanggula begitu pula kade dina hati urang nu penting mahabbah ka Rasul cinta ka Rasul tetap nganteng beh dieuna nuturkeun tapak lacak nu dicontohan ku para kiai para ulama para ajengan setempat insyaallah di dunia sadaya menang berkah Allah kelak di medan kiamat kenging syafaat Rasulullah amin ya Allah ya Rabbal kade ulah jongjong we hayu dina butitina sing ning ningkat gitu sing naon cenah sing ningkat insya jadi ngajar ya unggal tahun muludan diperingati unggal tahun rajaban diayakeun bahkan pangaosan unggal minggon aya sasihan pangaosan aya terkadang di walimatul khitan pangaosan walimatul nikah pangaosan keun eta mah di budak beda ngaran media kumpul menang ulama ngarah teu bosan tekudu riweuh ning aya muludan aya rajaban pancena weuh ti dituna piraku ngaji teh aya ti dituna dibudu di beda ngaran teh media unggul menang ulama baheula ngarah teu bosen jiga ibu geuning aya tas ibad sok nyatak sikat gigi pan tuluy diolesan naon olesan naon odol cik enjing pangningalikeun dina Pepsodent aya seratan odol cenah odol aya dina close up seratan odol dina Ciptaden gua aya seratan odol geus teu kudu riweuh rek close up rek Ciptaden rek Pepsodent inti nama pasta gigi ceuk urang daya luhur mah ngaranna teh od rek mingguan rek bulanan rek dinu khitanan rek dinu nikahan rek muludan rek rajaban rek halal dihalalan inti nama tolabul tong eureun ngaji tong tinggal ngaji pokoknya rumusna ngaji masa lagi masih kene hirup tong minal mahdi ilang lahdi tingong koak nepi kamu apa tapi urang dia nya timimiti budak nepi ka boga budak nepi ka budak budakan pokoknya ngarang ngaji masa lagi masih kene ngejok tong eureun ngaji kali deui salagi masih kene ngejok tong eureun ngaji salagi masih kene nyangu tong liren milari nah gitu
Ibu bapak hayu ngaji daripada nonton tata nyambung turun kali deui. Ibu bapak hayu daripada eta nonton ngariung silaturahmi Isra Mi'raj Kangjeng Salatullah salamullah ala Toha lamun ngaji menang ilmu, lamun ngejo menang mun teu ngaji pasti sasar, mun teu ngejo pasti lapar. Bisa jadi laparnya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ben mih ngawur teuing ka ditu ka dieu wang lajeng kana materi deresa nu terkait sinaran momen nu diferengakeun angkat ayeuna alam tabaruknya uang auskeun deui surah Bani Israil ayat 1 surahnya aya kana Al-Qur'an manging surat surah tekenging ai surat mah surat cinta di sini disebut cinta aduh ganti lain sih mang disebut cinta laras mah surat cinta surat nikah surat tanah surat motor eta surat ayeuna Al-Qur'an masuk surah aya deui Ali Imran sanes Al Imran tapi Ali Imran kulawargi Imran uang lagamkeunnya nurutan guru tadi kori. Bismillahirrahmanirrahim. Cing kompaknya bener. Sudah susut keburusan bener. Kesagen ku Allah teh ngadalak we ngalungi tadi siang mah ba'da zuhur teh di Desa Giri Mulia Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka maos teh dugi ka asal wangsul ka 3 herang gentos acuh bebersih sakedap angkat deui ka dieu tak suanten teh tos ada seuseup kitu tur nuhun deui panitia masih kena cai herang kahoyong abdi cai herang makan nanti koro lemes karena lampu tiis karena sore sok rada ngoncang alhamdulillah mau dina bensin mah ieu teh murah ini mulai pondol lah subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Halus ka betan sorana sudah nyebut betan abdi nanti bebergek al-ayah maknaha Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad
hanya Allah sinareng Rasulna nu langkung kuningakan makna dibalik ayat nu nembe kirang sinareng langkungna mudah-mudahan disarengan magfirah mantena amin. Subhana maha suci zat Allah subhanahu wa ta'ala alladzi asranu farantos ngaberjalankeun Gusti Allah bi'abdihi kahambana Allah buktesna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan waqtasna wengi minal masjidil harami kawiti masjidil haram ilal masjidil aqsa dugi ka masjidil aqsa. Teu aya satu kejadian, teu aya satu peristiwa baik nu menimpa diri kulawargi masyarakat lingkungan agama atau bahkan negara sekalipun terkecuali di balik setiap kejadian ada unsur pelajaran, ada nilai kebaikan dan hikmah ketika kita mampu mensikapinya. Berarti ibu bapak orang tekengin kuciwak mana larut dalam penyesalan ketika satu saat orang ku Allah dihadapkan karena peristiwa yang bukan pilihan. Sing yakin likulli syai'in hikmatun, di balik setiap kejadian, di balik setiap permasalahan sekecil apapun bentuk masalahnya terkandung nilai pelajaran, ada nilai kebaikan sinarang hikmah ketika orang mampu mensikapinya. Terlebih peristiwa Isra Mi'raj, abdi tawantun menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu dengan peristiwa biasa. Bahkan Nabi sering menyebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu satu peristiwa yang sangat mahal, luar biasa, dahsyat. Namun artinya satu perjalanan yang ditempuh ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawiti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa itu lalakon perjalanan 2000 km kira langkung 2000 km. Abdi Jumat itu angkat ke Sukabumi di Raja Desa kira langkung jam 8 pagi sumping ke desa Sumberjaya Kecamatan Tegal Gulir Kabupaten Sukabumi jam 7:30 wengi 12 jam kirang langkung, padahal ditinggal dinamit hanya beberapa ratus kilometer. Ieu Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu kirang langkung 2000 kilometer. Belum lagi Kangjeng Rasul mantena ngalanglang buana ngapung ngajongantara beliau mi'raj naik ke langit kahiji, langit kedua, langit ketilu dugi ke langit ketujuh. Bahkan Kangjeng Rasul finish di tempat yang sangat jauh Sidratul Muntaha dan Rasul kembali ke setar awal Masjidil Haram. Itu peristiwa Isra Mi'raj hanya memakan waktu relatif singkat, hanya separuh malam. Sapalih mufassirin nyebatkeun 4 jam, bahkan aya nyebatkeun hanya 2 jam. Subhanallah. Aya salah sawios mantan ketua LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sekaligus guru besar dan rektor ITB manawi telepat namina Dodi Tisna Amijaya. Hasil analisa beliau terlepas tepat sinareng henteu wallahu a'lam. Perjalanan jauh nu ditempuh ku Kangjeng Rasul waktu Isra Mi'raj itu mencapai perjalanan kecepatan lalakon 500 tahun cahaya. Sementawis kecepatan cahaya per detik itu 3000 km. Jadi kecepatan cahaya per detik itu jet itu bisa mencapai 300.000 km. Ya perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Rasul sami sareng lalakon perjalanan 500 tahun cahaya. Pek kalikeun kurang dayeuh dulu. Berarti ngalikeun ieu 500 tahun kali 12 bulan kali 360 poe kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik kali 3000 km 300.000 km. Wios di dia aya sarjana jeung doktorandes jumlah nu jiga kitu puyang ngebul jigana teh. Nu jelas
peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa iman geuneun, hate geuneun, tauhid geuneun. Moal kahontal ku akak manusia. Bagian iman eta manu ngakuina, bagian hate, bagian tauhid nu menerima. Dan saudara-saudara ibu bapak, ternyata betapa banyak ciptaan Allah nu selama ieu urang dinikmati, ulah-ulah kan bisa luaran salira urang, nu dina salira urang, dan ternyata mun dipikir-pikir da teh ka hati ku hulu. Puntennya, punten buka kopiah Mang Edi. Keur hareudang teh. Aya da kieu alhamdulillah. Tingali ieu luhureun sirah Mang Edi naon ngaranna? Ieu naon ieu? Biasa lagi asa buuk nyebutna teh nya. Leres kitu. Geus pasang buuk ge nama teh nya. Da biasa lagi urang mah ada bisa teh ka budak. Leres. Cik ai di dieu ka budak apa ka kolot? Ai ka kolot naon? Adol. Ai pipis di dieu ka budak apa ka kolot? Ai ka kolot naon? Oh, kejer. Jadi luhureun sirah Mang Edi teh naon tadi teh? Bu. Ieu luhureun panon naon ngaranna? Sarua jenis rambut ngan beda tempat jadi beda ngaran. Nu luhur buuk luhureun mata. Nah, bantuan tadi kawan. Luhureun mata, halis luhureun sirah. Patarosanana cik ai rambut manjangan tah henteu. Buuk manjangan tah henteu. Osok dicukur, kantos diparas. Ai ieu nu luhureun panon halis ngaranna manjangan tah henteu. Pernah datang ka salon nyukuran halis? Sok pikiran nu ieu manjangan di mana gogolongna, nu ieu teu manjangan di mana remna. Geus lain bagian hulu nu kitu mah tarimakeun ku iman. La ilaha illallah. Isi jauh teuing kana Isra Mi'raj. Punten Pak, Mang Edi nyengir. Ieu naon ieu? Ulah ting baos biasa lagi hun. Gitu. Naon cenah? Ieu nu di ujung jari naon ngaranna? Nu ieu huntu anu ieu. Ah benar, daripada nunutan mending dikituan. Cik ai kuku majangan tah henteu. Osok motongan kuku ai huntu majangan tah henteu. Pernah ngagunting huntu? Awakna nu ieu nu di daharna sarua kunaon ai huntu teu manjangan ai kuku manjangan leres teu geus teu di pikiran ku hulu nu kitu mah tarimakeun ku iman. La ilaha illallah. Hiji deui ngarah ka hati. Mun ngaji hayang ka hati kudu make contoh. Ngan lamun ngaji hayang loba asup kudu remen nginum. Ngan sing puguh mah nya hayu we nginum da beureun koclak. Di mana-mana ge cai mah jeung kue. Tingali payeun paku di mana-mana ge cai mah jeung kue. Mu ieu macan aya kue. Kayak meureun dibahankeun. Cicing ulah diantar kue da lain dalang ieu mah. Da langsung di selangan sinden hade murah wajib. Teruskeun. Enjing bapak manggul pacul, ibu ngelek tingkul. Bapak manggul, ibu ngelek. Angkat ka sawah babarengan, mangkat ka kebon babarengan. Datang ka sawah sumping ka kebon gecruk. Bapak macul nyieun ka kalen, rapih macul ka kalen anggeus. Tuluy ibu nyokot 2 bibit tina jero dingkul. Hiji bibit gedang, nu kadua bibit cabe. Hiji bibit muka 2 bibit bantuan tungtungna cabe dipelak gedang oge cabe jadi gedang oge cabe kembangan gedang oge cabe buahan gedang oge cabe lada gedang oge. Kenapa proses awal sama tapi hasil akhir jadi beda? Padahal taneuhna nu eta
melakna harita gemukna sarua tapi kunaon geuning buah cabe mah lada buah gedang mah iraha Allah nenden lada handapun tangkal cabe jeung iraha Allah nenden amis handapun tangkal gedang geus lain bagian hulu nu kitu mah tarimakeun ku iman la ilaha illallah bisi jauh teuing kana Isra Mi'raj makana hikmah tina peringatan Isra Mi'raj nu kahiji adalah tarbiyatul iman. Naon cenah? Pelajaran akidah, pendidikan iman, pendidikan tauhid. Tak mudah-mudahan ku ayeuna peringatan Isra Mi'raj senantiasa diayakeun diperingati setiap tahun ieu sehingga jantenkeun berdaya guna bermanfaat keur ningkatkeun keimanan katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala amin. Singkiat iman urang singkiat tina sagala cocoba amin. Singkiat iman urang singkiat tina sagala dodoja ngarah hirup urang pinanggih jeung bagjak dunia jeung akhiratna ngarah urang tiasa lebet ka sawargana Allah taala amin. Dina hate abdi iman cicing dina manah ibu iman cicing bener-bener ulah sampai pegat di patri utawi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tarbiyatul iman. Bu ini jempling teras ke kiat kene calikna ente carangkeul kudu gara rasakan kita sisa can putih menyate cangkeulnya mudah-mudahan cangkeulna gerahna digentosan ku magfirah Allah amin. Ya Allah ya Robbal yo cebi-cebi nu tadi bilih hilap syahadatna dikuatan tolak ilmu maca Quran loba zikir ngalawan nafsu jeung Allahumma barik lana fi Rajab wa amin ya Rabbal lajeng lanjut 2 jam siap 2 jam ibu puas abdi kapaehan ngaji mah teu kedah lila sing dilage tara di arapalkeun dieu leres nu penting singkat padat melekat balik kabeh menang rahmat berkat tiba heula atuh sadayana kenging roh tambah darasan ilmu numan parat dunia nepi ka syukur-syukur mun dibahanan katu maksa-maksa teuing malah. Hiji hikmah Isra Mi'raj itu adalah tarbiyatul iman. 2 perjalanan Kanjeng Rasul waktu Isra itu kawit di Masjidil Haram dugi ka Masjidil tingali di masjid ka bukan di hotel berbintang ke hotel berbintang sanes di satu apartemen mewah ke apartemen yang lain tapi minal masjid ilal masjid di masjid ka ia ngarubikeun satu isyarah satu dilarang bahkan satu perintah ngarang-ngarang ngamakmurkeun masjid bade musola bade langgar apapun itu namina nu jelas nu sok dipake salat rek masjid jami bade musola tanggung jawab sadayana keur ngamakmurkeun ngahirup-hirup masjid di setiap tempat masing-masing. Bu capek teu nyieun masjid Pak bangga teu nyieun
terkadang royongan segala macam, jaba duitna, jaba tanagana, jaba kejona, pura-pura ya kejo kalau pasan. Terus tak? Ya masjid saking mentereng. Kadek, abi mah ini ningali masjid hebat dia teh, sok ajrih tapi risih. Ajrih nabi ngah reus bangga. Ternyata umat Islam itu masih semangat untuk membangun tempat ibadah ngan risi, nah sok sieun semangatnya unggul. Dan ini jelas 1400 tahun silam Kangjeng Rasul kantos nyampaikan, sayati ala ummati zamanun yatabahuna bil masajidi wala ya'murunaha illa qalila. Kelak bakal datang di umat kami nyieun masjid pa agreng-agreng, nyieun masjid pa mentereng-mentereng, pa mewah-mewah, pa megah-megah, tapi ngusian pa wegah. Bukti ayeuna eta teh. Abdi mah kanggo udah sering hampir setiap sonten angkat keluar ke bumi teh. Pamirada tepi angkat jam 5 di bumi teh sakapun masak nasa. Sedih ningali masjid sakitu hebat, nah sakitu agreng menterengna, aya ditingali teh teh pelebaadan Isa nu adan eta. Anu koma eta, nu ngimama eta, nu ngamakmum, anu ngadua, anu ngaminan ente kamarana. Sanes kewajiban, sanes tanggung jawab Ustaz Nungkul, sanes tanggung jawab sadayana, tua muda aparat rahayat sadayana. Yuk titip dasar harusnya makan hasil Isra Mi'raj teh ieu. Jadi orang nepi ka Isra Mi'raj diperingati setiap tahun ari masjid kosong keneh kosong. Eta teh mah peningkatan gitu teh. Lain goreng aya kendajaban teh alus ka bina-bina. Ngan teu diharapkeun hanya sebatas seremonial belaka, tapi kudu aya athar, kudu aya dampak, aya perubahan, aya peningkat. Ulah aya pengajian hayu muludan diayakeun, aya laku lampah kitu keneh kitu. Masjid mushola angger keneh angger aya nu kitu aya. Jeung dulur teu dae eta jeung tatangga sok pase. Kana hutang hese gawena ngomongkeun aduh ya bisa nyambung dieu nya kan Bu menak itu ge masa ieu da sing ngabdi ge tunjuk kadinya apan hiji nu kadinya manu opat balik ka diri sakapun bapan urang balik tes pengajian bulanan karek 15 meter geus ngomongkeun di hiji. Ayah biji ayah, dituti ayah, cemai masih jahra ayah. Loh nggak ya sarere ya ini namanya. Sing darah ramang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal. Sing leungit penyakitku karena itu nah. Amin. Kadang-kadang tetangga beli kulkas, teu nu ngahodhod. Dulur meuli kongkorong, geuning geuceun jadi bohong. Tetangga nu meuli motor heueuh nu panas tiris. Tetangga meuli mobil ece diimpus. Nauzubillahi min. Mugi Kangjeng Rasulullah sareng kersanyebah abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten wusul sadaya. Kada leutik sorangannya. Hilap deui tah hilap keneh. Mun hilap deui mah geus pernah apal. Kan mun hilap keneh mah can kungsi. Cik cieu. Punten. Pangnuluykeun ku kalimat asih ket laguna lagu nu dieu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Pangnuluykeun ku kalimat masih keneh sing kompak sia. Suntak sentaka salaki masih nu ngariung ngomongkeun batur masih nginjem duit teu bebeja
boga hutang kabang emok hiji deui sing kompak yuk sing puas orangna siap kang cong kabapa-bapaeun ayeuna mah sing kompak bu begadang unggal peuting masih unggal peuting kaburangan subuh suntak sentak ka pamajikan nyumputkeun duit dina kopeah pun ya mah rungkat ya. Nah eta teh penyakit masih kene teh mudah-mudahan berkah ayeuna rojaban sadayana dararaman amin teu cukup amin lah itu amal mah jadi amin bari yuk nu kadua hikmah tina peringatan Isra Mi'raj adalah takmir masjid makmurkeun masjid ramekeun masjid hirup-hirup masjid usiar agama jeung ku salat berjamaah tantung deui kagok aya pujian kieu di abdi mah ye duka di dieu kapuping soanten adzan di masjid tika tebihan si horeng teh ngawartosan ngajak sholat bareng-bareng ujungna ngajak sholat sami tapi kan alhamdulillah tuluikeun hiji deui ulah sok sholat di imah salagi aya pribumi atawa sema salagi taya udur mah urang buktikeun si ayeuna ya bu ulah tarik deui tong tarik deui aya kene di dieu caroge ibu nu magrib isya subuh di imah kene tarik deui bisi aya di dieu aya kene salaki ibu nu magrib isya subuhna di imah kene aya isukanna pasihanmu kena punten kang ieu lain ka ieu dinas ya dina naon cenah dinas titip ti abdi atuh sakalieun magrib mah make mah gede atuh sakalieun magrib jeung isya gitu jeung subuh teu cicing mana cicing beperih lohor jeung asar teu berjamaah awas udah ditarik kesimpulan ya Ustadz Biraja deh sama cenah teh naon da lohor jeung asar mah teu berjamaah lain kitu salah nafsiran eta mah pan biasana ge rata-rata mah ngaran duhur asar mah di padamelan leres teu aya keneh nu di sawah keneh nu di kebon keneh nu di pasar keneh nu di kantor keneh rupan bu sholat ai sholatna nama ngan beda teu berjamaah ayeuna giat berjamaah nu lima waktu suatu eta mah luar biasa dahsyat ieu mah nu can pernah tinu 5 waktu teh atuh minta deui heula sakalieun magrib jeung isya jeung subuh pupeurih lohor jeung asar teu berjamaah di sawah ipan aya di ditu ge salatna teh sisi lebak luhureun batu nyonya hareup ngalen nyonya hareup ngidul dah ieu tinggal di teh 1,2 Gusti cuma ditelek-telek teh geuning tatangga Allahu Akbar muka kumaha kang di abdi mah datangi nas keneh kana tahlilan jeung berjamaah oh sami oh apa tidak mimiti kan itunya ayo dia abdi mau paminta tahlilan teh pada asar kan jadi mah wengi pantenya dia mah pada asar nepi ka aya eta tas buburuh macul ti buburannya ka mana sing teh mah sing tinggalin tahlil tan bubuh abdi nu mingpin tahlil na ge
Hai ditungang tengeng di masjid pas salat pas awe salam assalamualaikum. Nah kemana mang sodi kinceng. Cicing hampura tetangga ieu mah ngaranna di ditu mah. Nah dari teh ditipu kulaan jati sawahna teh berjamaah tuh. Rapi berjamaah asal tuluy wiridan mangkat we tahlilan baru geus nyengklo we di juru. Ampun, cai teh tahlil tangina saya berjamaah tuh. Lain goreng lain alus tahlil teh abdi nu sok mimpina ngan punten jawab kurang dia penting berjamaah tak penting tahlilan mana tak bener gak jawabnya dah jadi helakeun berjamaah tuluy tahlil tak gitu mau berjamaah teu ngelol ai tahlilan pangheulana tapi kaya sama gigireun mau disebut ngaranna sih aya luluna di dieu rapih tahlilan tasadu al-fatihah waladhdallin subhanakallahumma bihamdika nepik angus korejak indit kamana cenah mah hamburatan can asal aya deui eta mah nepi ka kituna belaan asal 4:30 daripada sieun tinggalin Allah awas nggak disalahartikeun berarti ustad anti tahlil lain abdi nu sok mimpina ge ngan tadi teh heulakeun berjamaah tuluy tahlil insya sok titip mengpenghirup sing darai ngaji sabab nu geus mau ge sok dipangajikeun mengpenghirup sing darai salat sabab nu geus mau ge sok disolat mengpenghirup sing darai sedekah dan nu geus mau ge sok disedekah mengpenghirup sing darai ka masjid dan nu geus mau ge sok dibawa ka makam kermah di masjid ti eueuh layon ge teu betah atuh komo mayit diingkeun di masjid beuki aheup wae jadi nu maot mah tuluykeun ka makam halo eta mah bantu lain pidatonya teraskeun anggu punten nya ieu mah keuna da bisa nguruskeun urang dieu ampun paralun teu pisan-pisan ieu mah nguruskeun abdi we di ditu kantos hiji waktos mah wangsul ngaos teh di nikahan di dusun Cipuya desa kecamatan Salajambe henteu tebih tatanggi desa benten kabupaten mun kapisah ku Walungan Cijolang aya panginten 20 menit mah pangina motor eta mah rapi ngaos teh teras wangsul di bahanan kardus badak di ditu mah biasana kitu di ditu mah ai duka di dayeun mah duka ya pan ciri sabumi teh sami cara desa teh sarua bisi di dieu mah tara ngan di ditu mah biasana osok kitu bisi di dieu tara atuh biasa cicing tenang lur tenang cicing ai wayang da sok ngatur dalang cicing tak eta mah tara-tara disasari nya kardus badak teh nya aya karung kakak sebelum jadi mubalik di bahanan karung ibadah namun ya teh era dibuka dirinya pada aya kene panitia geus rada anggang kapun alat teh ceng eureun gedeung cing teh ieu naon bae awak naon cing teh ai dibuka teh hayam bikang alhamdulillah jika nanti dia mah hayam jago canda ka bumi tuluy di kurungan dingkul enjing kanyahan kumaha ayam wah bener ya ceng jeung ayam teh ulah waka diponcit kabeneran hayam bikang cang imu sina ngendobih liar tah ai kolot mah kitu tah abdi dah ulang-ulang ningalikeun mah ayam nyokot hayam dicekel sukuna cekel jangjangna tuluy dibawa ka dapur baru dikuirkeun luhureun sarua di dieu nya ti dieu mimitina jigana mah juga dari dia malu beren kulkas. Bari gegerendangan nyawa dibacana naon mah eyang. Tuluy ngoreleng ka dapur bari ngajingjing hayam. Diasupkeun ka kandang cek mayang teh wayahnanya dikerem heula nang 3 poe mah. Ukaula biasa diparab isuk sore diparab. Ngan moal waka dibijilkeun can 3 poe cek hate ceng teh ieu mah eyang geuring panas tah kumaha. Ngobrol jeung hayam. Ai geus 3 dinten teh Kang panasaran leres. Mayang teh ka dapur ka pipir deui tuluy mukakeun pantok kandang cek mayang teh jig ayeuna mah ka ditu barang siarnya rek dibijilkeun da ayeuna mah geus 3 poe ngan wayahna maneh teh da ayeuna imah balenya neh nu ieu ke geus urit mah balik deui ka dieu alah ieu mah aya geus ngomong di jeung hayang mah teh tenang ngarti kitu abdi penasaran
jam 5 langkung 15 menit cicing we nangoh di pajeun di depan teh heret ningali hayam ngartieun tah henteu sanyana setengah genep hayam teh datang deui asup ka kandang ngarti ideng cacak-cacak diomongan ku mak eyang cacak-cacak diomongan ku saha ku mak eyang ngarti atuh piraku urang dayeuh luhur nu ngadugikeun mubalik nu ngadugikeun para ustad para kiai para ajengan baik nu anu melewati acara PHBI baik dina TV dina sanes kanten betapa pentingna salat berjamaah di masjid piraku teu ngarti eleh kunaon ieu kitu nama tuh da paer teh kanu nikah mulam abdi ti raja desa datang ka dieu jauh-jauh keur nguruskeun naon penting lah di isuk teh hese ngajawab penting aja nepi ka jam baraha 11 kurang saparapat naon nu dibahasna pan teh hese ngajawab cacak-cacak hayam ngarti diomongan kumaha eyang atuh komo urang dayeuh luhur mata kau di beja ieu ceuk bisi aya keneh nu geus umur 80 tahun 60 tahun 50 tahun cicing di dayeuh luhur boga anak 4 incu geus 8 magrib isya subuh di imah wae ngajaran kerem di masjid jam 3 poe surat tapi mikir kahartos jika ningkah tapi ambil hikmahna piraku urang teh eleh kunaon tos dan awis nama hidayahnya geus nu geus mah nu kanontos mantos nu penting teu ayeuna kapayeun yuk ajam teu ayeuna niatan dina waktosna uang sami makmurkeun ramekeun hirup-hirup ieu masjid ku siar agama jeung ku salat berjamaah insyaallah teras ke kiat kene hoyong kene ngupingkeunna hiji deui lah hiji tadi tarbiyatul iman nu kadua takmir masjid nama murkeun mas tilu terakhir hikmah tina peringatan Isra Mi'raj nu ayeuna rek dibaca tadi nama ieu dengan kahalangan kursi kita tingkatkan salat berjamaah 5 waktu ini gue kabahas tadi gini ya awas hasil Isra Mi'raj teh kewajiban sholat nu 5 waktu kade ulah tadi ping sanes oleh-oleh ya ai oleh-oleh masalah ki ibu usaha di Jakarta di Bogor jeung di Sumatera datang ka dayeuh luhur mawa kardus opat tah kardus opat teh pinuh kunaon ini susuhan kabeh. Majikan sate susuhan. Punya susu lupat kardus. Oleh. Dibuka tena kardus salak aya sawo, samangka aya jeruk, buah naga aya lengkeng jeung duren oge. Kadarieu. Cek ibu teh bapana puguh oge nya ti asam lambung keur naik emah keur kumaha bayah nanya lain teu ngahargaan moal dituang ieu kajeun teuing sing teu dituang ge da eta mah oleh tah kitu lain apa usah teh salat ya mah oleh-oleh bisa cek bapak teh ayeuna mah da keur sibuk usum macul keur papuis usum ngarampet ayeuna jaman ieu jam 1:30 lah udah ting loho da oleh-oleh ieu lain oleh-oleh seni biji sanes oleh tapi kawajib bahkan keur urang dia kudu nepi ka leuwih ti sebatas kewajiban lain dan sebatas kewajiban tapi salat ngarupikeun kabutuhan kewajiban pokok pangabutuh pokok ari ngaran pangabutuh pokok mah teh ada di sisi lihan kudu saja beres teu jika kana sangu bosan teu kana sangu da pangabutuh pokok beuteung urang mah eta isuk-isuk piak sorabi opat jam 10 mulak belum sampo tas lohor mulak seblak tas asar sosis bakar memeh maghrib bubur kacang cik beuteung urang lunas tah henteu
sabab can murah sangu tak gitu eta pangabutuh pokok teu ada di sisi sarua salat ibadah haji geus 2 kali ini umroh geus 4 kali nyumbang ka masjid pangbadagna nya ka fakir miskin pangbageurna puasa daek wiridan pangkuatna ngan teu salat cager teu nya samual sabab eta pokok salat mah bujeng-bujeng dikanturkeun diakhirkeun ge teu kenging dibiasa kali deui salat bujeng-bujeng ditinggalkeun diakhirkeun ge teu kenging dibiasa orang sapuntennya panuhun dikoreksi dulu tepat tapi kantos maos dina irsyadul ibad Sayyidina Umar satu ketika beliau selepas berjamaah zuhur angkat ke kebun korma damel aktivitas sakumaha pantesna setelah itu anjeunna wangsul di kabumi guragiru risi rempan hariwang kakantun berjamaah asar ternyata begitu sumping ka panjeun bumi katingali para sahabat sineurang Kangjeng Rasul ngabring keluar di masjid rapih berjamaah salat alhasil Sayyidina Umar kakantun berjamaah asar sawaktos harita apa gerangan yang keluar dari bibir yang mulia kalimatna inna lillahi wa inna ilaihi aya di dieu kalimat inna lillahi mun aya nu naon sarua berarti jeung tiga kunaon Sayyidina Umar kakantun berjamaah kalimatna inna lillahi berarti bisa ditarik kesimpulan boro-boro ninggalkeun sholat dalah teu berjamaah adalah musibah agama musibah eta teh salajengna saur Sayyidina Umar ala ushidukum anna haiti alal masakin shadaqatan ay ayyakuna kafaratan lima dhaya'a wahai kaum muslimin saksikeun ku aranjeun sadaya kebon korma nu itu ku kami disedekahkeun sugan jadi kiparat kami tinggalin berjamaah asar Allahu Akbar tinggalinya segitunya iman para sahabat betapa dahsyatna tinggalin berjamaah asar sedekahna kebon sakituna pelakna dan sampai saat ini masih aya lamun dikonvensi karena duit Indonesia eta kebon disedekahkeun ku Sayyidina Umar pangaos kirang langkung 800 juta oh batur lebih kok gitu kurang mapan teu berjamaah geus senang 2 bulan ge Allahu Akbar yuk ya mudah-mudahan diserangan hidayah inayah Allah amin ya Allah ya Rabbal jadi sekali deui salat mah bujang-bujang ditinggal diakhirkeun ge teu kenging dibiasa gitu oma ulah diakhirkeun oma ulah ditinggalkeun naon teh sabab tinggal kewajiban menang lain ganjaran sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan naudzubillahi min sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha
Astaghfirullah. Amin ya robbal. Ampun para lun, ampun ibu bapak, abdi teu rumaos sasalehanan teu bisa-bisa. Manawa sinaran manawinya dengan ayeuna ngaderes janten asbab ilmu manfaat di sadayana. Amin. Janten hikmah tina peringatan Isra Mi'raj dengan ayeuna nu kahiji sing janten asbab ningkatna keimanan katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, yuk ti ayeuna ajam niatan dina waktosna uang sasarengan makmurkeun ramekeun hirup-hirup ieu masjid ku salat berjamaah. Nu katilu salat bujeng-bujeng ditinggalkeun diakhirkeun ge teu kenging dibiasakeun. Terakhir pisan Bu hoyong daramang sadaya, hoyong barokah sadaya. Abdi tumaros cik lamun urang berobat, mun urang berobat biasana nu remen disuntikna apa murah obatna? Disuntikna apa murah obatna? Murah obatna. Disuntikna mah sakali. Beres. Nu remen teh murah naonna? Nah, ayeuna abdi teh nyuntik ungkul. Cing hartos, abdi ayeuna teh nyuntik gedeung deui ge balik. Terus teh ayeuna teh nyuntik kedap deui ge balik jauh anjir. Bari melong bari balik. Hoyong daramang urang dieu. Hoyong salamet urang dieu. Hoyong barokah urang dieu. Nu tadi disuntik ku abdi ayeuna sakali nu kudu remen murah obatna. Murah naonna? Mana obatna? Nu aya di para ulama setempat, nu dicontohan ku para kiai, ku para ajengan, para ustad setempat. Eta obatna nu kurang kedah dipidamel setiap saat. Insyaallah sadayana daramang. Amin. Insyaallah sadayana barokah selamat dunia akhirat. Amin. Begitu Mas. Abdi mah teu tahun kali-kali acan panggil ieu. Ansok aya nu kieu Kang punten nya ai palobah mubalik tinu jauh mani tirong kaharangku. Sasalaman teh sirina dikecrok dibulak dibalik. Lain goreng, lain halus ai kana kitu mah. Ngan kade ai ka muka kiai ka ajengan ka ustad setempat dalam gigir ka eta nu salah kaprah. Bener kan emang halus sesarea ge. Nu kedah diutamikeun mah kiai, ajengan, ustad, para ulama setempat, guru-guru urang sadaya nu istiqomah setiap saat ngabina urang. Aranjeunna nu arageun jasana. Matak sing nyaraah ka kiai setempat, nyaraah kan teu? Nyaraah kan teu? Nyaraah naon? Nyaraah mere ieu mah. Aing radeun nyaah jadi nyaah mere. Mere semen. Ya satayana puparihan urang teh mere can maksimal minimal doakeun sing paranjang yuswan aranjeun amin. Sing sararehat daranamang salirana amin. Sing jalan lembar milik rezekina tambih manfaat barokah ilmuna sing tambih istiqomah dina ngabina urang salaku jamaahna agung kabina jasana teh hade ulah sok salah kaprah beulakeun nu deukeut pakukumaha teh jeung nu deukeut butuh teu tatangga aya di dieu tatangga nu sok ngawarung boga tatangga nu sok icalan osok di peseran wani nganjuk osok nawar lamun ibu balanja ka Alfamart ka Indomaret wani nganjuk teu osok nawar kara ai ka warung tatangga sabangkrutna so seliling ka ieu sanyana ieu sabab dinten teh ayeuna teh makin terus kan warung tatangga beuki bangkar eutik-eutik online eutik-eutik atuh nu aya di warung tatangga mati warung tatangga bae heula mau bila kadar mun disenal ceprek online deh balagaan lain nikah lain dinas ya naon sok aya nu nitip di abdi palawa ditinggal teh bila kadar bohlam di mawat mah di online kalau di Bimahe ge aya nu kitu bahasa timbung beda 1000 atuh pila kadar beda 1000 ngahaja-haja mereh henteu urang teh
belian dagangan leres teu anggar urang teh aya papait aya kapeurih mah moal telepon si Sopi moal ngakeruan si Lajada moal anggar we di mae Mak Nur si Jahra leres teu heulakeun waya di tetangga mah ieu salah sawios bentuk sosial urang nu sae insya sabab jeung Allah duribat alaihimud dillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas bakal dijadikan kehinaan ke manusia rek di daya luhur rek di Tiga Herang rek di Cilacap rek di Raja Desa rek di Jawa Tengah rek di Jawa Barat bakal dihinakan ku Allah ngan dua golongan ku Allah moal dihinakan hiji jalma nu alus hubungan jeung Allah nu kadua jalma nu alus hubungan jeung papada manusia behtilna tatang yuk hadean sholat urang salah sawios bentuk ibadah ritual sing tambih sae hubungan jeung tatangga salah sawios bentuk ibadah sosial insya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan salimin hamdan na'min hamdan yuwaffi ni'amahu yukaffi min az-zilah ya rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati ajma'in Allahumma lakal hamdu minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawathiq lahum rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa malaha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli 'alaika wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin hadirin ibu bapak jamaah sadaya hapunten tina sadaya kekhilafan bagi kealfaan utamina hatur nuhun atas kebersamaan sinaran kasayan sadayana mudah-mudahan para yang yuswa sehat sarira manawi aya kersa tiasa kepanggilna sanes waktos hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh